Anjing aing tremor, goblok. Tremor. Guys, kita mau nge-review apa? Apa? إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك أما بعد. Bersama para alim ulama, para ustadz, para kiai, aku sungguh lebih hormat. Hidayah teh nyaeta ayana kesadaran. Namun temah tadi dibejakeun cepak hadis teh bakal aya mieling memperingati Isra Mirajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal ayeuna teh jol keretan nu dina hati teh. Heueuh. Penting teh rek aya pangaosan. Aya keretan namangan ini hanteu. Aya moal eta. Aya nu kitu dia. Mana di mana urang getol, zakat, getol, sedekah tanpa salat mah Ubah ya kan ya? Ubah. Mata dia sholat itu disebut wadah aman. Ya. Setegupuku segala lalu. Iya segala juga. Kuning butos na yun na ba't napilayan aduh anak iya kurang ibadah terjemahuna maka ibadah diterima. Tetangga dipakai kalamna, saya dipakai mangsina, di satunya mual mahi pikir musbin ilmu Allahnya. Dan rasa kita pakai itu di akang, kamu pihak kerapatan sing. Mudah-mudahan sih dihapuntennya, kapayun sing jasa dipatepan kendai. Mudah-mudahan mangur pahal. Bila memperingati Isra wal Mi'raj ayat canda kenangannya tapi hatur disimpurin amit mundur amit kasadan aya bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bubuhkaning carita. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Nabuh Dai kali ini. Next time Nabuh Dai selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Simbarakan channel. Atur nuhun, sampurasun. Nuluykeun catur nu kapungkur mapai caritaan anu baheula. Tulisan para wali rekaan para pujangga dina bab carita pawayaga. Pada ngarek-karek kabasana, pada mapantes adeg-adegna, pada mapandekeun kayaan jeung carita anu liu sareng jaman tur anu ngajamanana. Rame jeung henteu, alus jeung henteu gumantung kanu boga tanggung jawabnya ki dalang kasebut.